dilarang merokok cenah dina tulisan geuning aya warning dilarang merokok. Ada juga bacaan bebas asap rokok. Nu aneh mah orang-orang kita mah urang-urang ngarokok hareupeun aya asbak dipicen mah ka batu keluar tina asbak. Ngarokok malahan mah angot si koko mah cek Kang Maya teh. Koko urut bae gracia ari si Kang Bahari. Si koko mah lain udud ieu eta mah ngadurukan duit, meuleuman duit. No, si koko tah eta. Nah, jadi ngarokok mah kitu malahan mah cenah aya dina peringatan geuning. Dilarang merokok, lain dilarang merokok. Merokok dapat menyebabkan kanker. Bukan ada kurang duit, kanker dan dilarang buat yang ibu-ibu hamil. Untung saya nggak hamil, apa-apalah. Ada juga manfaatnya merokok. Masa Mr. Jack ada manfaatnya banyak katanya ada. Terutama ada 3 manfaat ngerokok. Yang ke-1, cenah nu sok ngarokok mah tara kapalingan imahna. Loh, kok bisa Mr. Jack bisa teu kapalingan imahna? Nya heueuh, anu rek maling jelemana di jero batuk. Sabi nuhun hatur nuhun di batuk. Jadi nu rek maling ge apaleun bahwa di jero imah teh aya nu berbatuk. Oh, cek nu maling teh. Tah, aya nu batuk. Uing moal jadi ka maling moal jadi maling ieu da aya nu batuk. Tah, kahiji eta. Anu kadua mah anjing oge sieuneun kanu sok ngarokok mah. Sieuneun kumaha Mr. Jack? Iya, manehna keur lempang. Aya anjing. Pasti lompat, lari terbirit-birit lantaran naon? Keur manu sok ngarokoknya batuk, deket anjingnya lompat anggot bari dongko mah. Da identik lamun nu sok ngarokok batukna da hampeg tina jero dada ya. Nya pasti bari dongko pajarkeun ngareot batuk. Tah, eta 2 kamangpaatanana nu sok udud. Atuh nu katiluna mah monyet gini monyet. Nu katiluna mah kieu. Kayak Mr. Jack mikir heula. Set. Hold on 1 minute. I just thinking about that. It's fucking forget. Anu sok urut mah lain monyet gini. Lain. Oh. Mentak awet ngora. Geuning mentak awet ngora Mr. Jack naon Mr. Jack? Mana awet ngora? Nya heueuh. Can kolot oge geus modar. Da lantaran naon? Nya udud bae. Da modar ngora-ngora. Jadi awet ngora. Tah, eta kamangpaatanna anu sok ngarokok. Mangpaatna teh loba. Malahan mah aya ekstrana aya tambahna. Mun dibejakeun kabeh. Ngankeun lah. Eta mah PR. Kakara 3 kamangpaatan anu sok udud. Ari anu rupa-rupa jeung paru-paru kan bedana atuh. Mister Tah, anu rupa-rupa penyakit anu sok udud mah paru-paru, anu tara udud mah penyakitna rupa-rupa. Gitu tah. Sakitu geus nya.